Alhamdulillah. Waduh, ngaborongnya Ece. Lobanya di Ece. Pasti menang togelnya. Kalau kah nyebutkan menang togel, maneh teh nyahonya nih. Urang teh keur loba duit. Palingan duit abi laleungitan, buah Ece nyokotna. Batur horoy dianggap serius. Jika anu loba duit wae maneh nih. Dabarina ge urang mah ieu dibere. Dibere ku saha Ceu? Dibere ku Haji Asep, anu pangbeungharna di kampung sabelah. Ayeuna oge keur aya di hareup keneh. Oh heueuh, Haji Asep anu pangbeungharan di kampung sebelah? Heueuh, eta nis. Aya keneh teh eta di hareup Ceu. Masih aya nis, loba keneh. Jika tuh maneh indit hareup ayeuna. Heueuh atuh, abi indit hareup. Sok atuh, mumpung loba keneh. Boro-boro atuh nis, lompat. Lompat, boro. Lumayan menang bantuan pager pisan Haji Asep eta. Ini resep ngabagi-bagi sembako di bulan puasa kieu teh. Ieu ari jadi jelema miskin. Nasib ngan saukur berharap dibere bantuan di batur. Aya mie, minyak, teh, gula, keur nyambung hirup urang. Lumayan. Aya amplokan deh. Sabarahannya. Wow, jackpot aduh berem 100.000. Tanya teh 20.000. Ayo teh 100.000. Lumayan, bisa balanja beas, bisa balanja gas, beli lauk, beli sayuran. Yang engke buka puasa, jeung sahur. Astagfirullahaladzim, meni reuas. Mana janji rek mayar teh, kan janjina poe ayeuna. Bau pisan makan Ceh Haji. Sarua makan oce ge bau. Emang keur puasa Ceh Haji. Pan ieu teh bau ge bau surga. Mana aya surga bau? Seumpama Ceh Haji, cek Pak Ustad, barang saha anu puasa bakal dijanjikeun surga keur manehna. Esok mana hutang oce teh? Aduh, Ceh Haji, puasa-puasa masih keneh nagihan. Cek, puasa teh bulanna. Kewajiban nagih hutang mah wajib dijalankeun. Ngaranna ge hutang, Cek. Lain kitu Ceh Haji, di bulan puasa mah loba jelema anu butuh pisan ku duit. Loba pisan udek dibeli. Ceh Haji teu bisa bulan puasa mah pare heula atuh nagihanna. Bare heula atuh abi ngarenghap mah saeutik. Cek, Ceh Haji ge kahayang mah kitu. Lamun Ceh Haji teu nagihan, Ceh Haji mah boga duit. Kudu nyaho Ceh Haji teh rek dahar ti mana, sedangkan Ceh Haji teu boga salaki. Jeung Ceh Haji teu boga gawe, masih mending Ceu boga salaki. Aya nu mere duit, aya nu neangan duit. Wah ripuh-ripuh teuing kawas Ceh Haji sagala sorangan. Kalakah curhat leuwih ripuh ti urang. Lamun Ceh Haji teu nagihan ayeuna, Ceh Haji rek dahar naon ayeuna? Nyebutkeun ulah nagihan. Yo, tah kitu atuh Ceu. Nuhun nya, Ece didoakeun ku Ceh Haji cing beungat kos Ceh Haji. Amin. Cing loba duit teh teu ngahutang deui. Daneng. Oh, Ceu, saking atohna Ece bisa mayar. Mapul dek balanja beas deung-deungna gara-gara ditagih hutang. Meh dong deui, ku bidahar.